bejakeun malaikat nyana ridhoeun tante lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka sorga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridhoeun tante bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang cek cenah jeung kula mah salat tilok puasa tilok wah sapira kula entah supaya gerak ka jero wah dibere jadi pangpandeuringan masuk ka sorga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku dena atuh wah ka amin nya ka sorga nyon teh geus optimis jasa burung masyaallah nu mantap ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik